teu bareng teh. Cereng hayo ngala dek ka batur talbok. Merasa naon teh ge? Hah? Merasa naon? Ketinggalina naon ieu? Bibit naon eta? Hah? Bibit naon? Ganja. Hah? Bit ganja. Wah, nu kitu pakmanya teh. Oh, atuh aku mah kan ketinggali atuh biding terong gitu katut mah. Oh, atuh gacang pelakeun men hayo ade punah pindah maneh mah. Atuh kumaha urang lo bangatur. Eta mending geus kecet kitu ge. Da haolan eta barang geus kecet kitu. Mama ke gecet. Ganjangan pelakeun eta hayo ade punah pindah wae. Oh, atuh kumaha urang rek gecet kumaha ge barang-barang urang aba sok. Oh, memang eta ge kan ulang meninggal daya kucing ninggalina oge lain gacang pelakeun. Hayo we dagan punah pindah mending geus kecet kitu da haolan eta barang. Atuh kan bae gecet bagi barang urang iya atuh rek. Modar sugarkeun bae abah mah tong make urusan karudet-rudet aneh mikiran urang abah mah. Ih, sabakeun naon dibeli atuh kakek bade teh modalan meureun. Modal maksudna rek dipelakeun dikadieukeun heula tuku aing teh rek dipelakeun ka itu kaleuweung ieu Mani geus kecet kitu hayo dipeunah-pindah naonan teu ceureuh sia baburang beuli teh. Naon itu abah teh meni eta jengkel. Musingkeun aing bener musingkeun aing ada kucing aing ninggalkeun hayo we. Itu ada di nalong eta mantau kah? We ngacaukeun Lain ngacaukeun aing ngabejaan. Teu kudu make bejaan urang mah geus apa kana bidang pertanian. Manya apa garecet kitu manja ge hirup kakek geus Aki-aki mah jadi sok ngilu usilan wae karena barang aing aneh ojot gorowok we arek gecet ek moal ada barang-barang urang apa mah teu ngilu rugi aneh teh mantong gitu we mantong. Ngasadian teh di titah oge kakek rek mantok kayaknya. Naon ningali barang ditu lalecet mah mantok. Dedek wae eta mah aki-aki teh rasakeun ku aing keur ayeuna teu bareng teh. Cereng hayo ngaledek ka batur talbok. Pusing aing mah teh ngaledek we hayo pagawean teh teu cereng tindak lakuan teh rek kitu rek barang-barang aing model teh. Mantap gitu lah. Ya tadi nega aing mah teh istri herang mata sorangan di dekat gampang ngaco teu cereng teh mantap. Ya, teh yo. Elehkeun ku hayam-hayam geus cacakar isukan teh sia teh. Terus di mana dekat bobolokot kieu deh. Kok jadi blugeng ngarit isukan Ngari tusukannya. Oh, aduh ampun. Mana sabaraha karung ieu? Bang sabaraha karung. Karak sakarung. Coba ningali yeuna ka ieuna jukutna heueuh atuh. Tah. Tah. Uy. Sakarung deui eta sakara mahi. Oh sakarung deui teh karak mahi. Sakarung deui mahi eta. Ka kieu tuh. Biar ngari tadi mana? Itu di pasir, di sawah. Di sawah. Oh, bari ngomekeun sawah rarempag aduh. Rarempag wae. Usum hujan ya mah. Oh, panusum hujan anu aya budak bingung. ngan maloloroy pagawean teh. Oh, atuh budangkeun atuh. Nyata ngan kolot teh hayo pagawean teh itu ieu ngarit ka sawah. Ngajar dog teh malor keneh masalahna kebae mah geuingkeun ku anjeun mati carekan ku anjeun mah kitu belah. Kuman teh. Terus teh. Dong teh cing konggol keneh. Digeuning heueuh we. Hei, budang euy. Malor we hei. Goblok teh yo. Elehkeun ku hayam-hayam geus cacakar isukan teh sia teh. Abina-bina teuing teh goblok teh. Udang sia, malor wae kolot mah geus boborot kieu tuh. Teu cereuh kalakuan teh sia. Jara dog we. Malor hei. Udang. Teu balik hayam parabeun tuh me babaralaan sia teh nganakeun wae kolot sia teh kitu wae kalakuan teh. Pake otak. Mal balik euy. Mal balik. Cereuh sia. Mal balik ah. Urang mah kieu pagaweanna baraya tukang tani matak pagaweanna ge lek ge ngonten ge geus we bubat babad ieu mah lah naon dibabad ieu mah tuh cek melah naon we engke mah geus jadi mah lah pokona mah geus cara raang mah genah meureunan moal paur orai eta loba orai dong orai bararada di dieu teh gararung kieu teh using di kai balik gawe kieu teh yeuh awak capek, awak numantuan, pagalan ngan malolor wae jadi pusing kan hatena ge urang mah. Ala leceg nya teh jelemaana lah, teu beunang di alalatur. Mun kana kolot gablek duit, tah nararampa, Pak, duit nih, pusing sekapeung mah urang mah. Anak-anak teh, wah sahuluan pikir-pikir mah. Eleh ku hayam masuk radieun daekeun nyakar serangan. Di malayan pagawean teh molor udud, naon kitu patut teu meunah cadukna jelema mah nu sabenerna mah. Hayam sih ngeunah cadukna oge dipake berak mangpaat caduk jelema naon cara gaweana mah
pun nyatu pusing kan hatan lagi aing. Barawai dah. Ini benang 10-an babad ieu tah. Ah. Ieu sagala dipelak ieu patut oge kaso dipelak. Batu mah dipelak teh sayuran lain kaso, ieu sok nu lain marelak teh. Teu nya teh kalakuan teh. Coba ngalak ieu pun deh kah.